Halo guys, di tempat kalian hujan teh guys, di tempat abi mah hujan ieu teh gerimis murupuy nya guys. Horeamna naon nya guys, ai keur hujan kieu teh hayangna teh barang tuang we, barang gayem nya guys. Ariteun pigaweun meuning geus narungguan seuseheun kumaheun ieu teh narungguannya guys. Komo nu ngaranna masak mah teu bisa eureun nya guys nya. Aya meureun-eureun budak meureun kalalaparan moal bisa barang tuang nya guys. Komo bocil anu leutik mah nya guys, jam 5 subuh oge geus gegeruan ka indung teh mah mamam kumaha mun indung haroreamnya guys, meuni teu meunang hoream jadi indung mah nya guys. Tong boro kur dibere cuaca kieu keur gering oge kudu maksakeun ari ngaran barang gawe mah nya guys, da mun teu kurang meureun kusaha moal anu ngagawean. Kamari we ngalayap sakedeung eta imah kuat kajiga kapal pecah bro di ditu bro di dieu bro di juru bro di lawang panto teh guys, nyaan eta mah. Boga bocil leutik keneh mah hese nya guys, hayang imah rarapih teh rapih 5 menit geus acak-acakan deui da diaracak-acaknya. Rarapihna teh engke we peuting mun erek pareureum si bocil kakarek bisa rarapih tengah imah teh nya guys. Da ari satungtung beunta mah araya we proyekna teh sagala dicooteanya guys. Ari bocil kalian sarua teu guys jiga kieu meuni araraktif laloba proyek pisannya. Ulah we ningali indung santai teh nya kudu hayo we meresan urut proyek maranehna meureun nya guys. Tos beres deui geuningan meulahan leunca teh ari bari ngobrol mah nya guys asa teu karasa pisan jol beres we.